tiluannya jeung Abdullah jeung Abu Bakar nah kieu ceknya teh dijual begitu gue ngisi luloh ya pikiran kos gitu ya lo mah jual gue ini kajian gue mah leos banyak aya sahabat sugih aing boga abid tapi nyana mah teu daek ku abid jadi dijual ngan nyan mah teu daek ku abid lamun di abid-abid teu daekeun tapi nu jelas nyana mah abid ngan lamun di nyebut abid embung geus di dituna bae teh kos kitu nah ku aing dek dijual seberit sekian jadi set mana abidna yuk nyana jauh tuh itu langsung ku nu meuli teh di talian nah naonna dia ye geus dibeli emang naon dia ieu ka abid ih kula mah lain abid ah nyaho adat sia mah tilok dek disebut abid sia mah geus pokokna ditali ih naon teu lain naon geus dibeli sia mah kula mah lain abid ih sak nu bogana ge emang sia mah tilok nyebut abid apaan kos gitu tah terus bae pas kadinya jual Abu Bakar aya naon ieu ieu kula meuli ieu meuli di saha meuli di Nuem ceknya cak Abu Bakar ieu mah lain abid ieu mah sahabat ceknya Abdullah kok ieu mah dijual kieu mana Nuemna ceknya cak Abu Bakar teh cak nu meuli tetap ieu abid emangnya mah lamun dibeli ge tilok nyebut abid cak Abu Bakar lain teu bisa tetep lain sama abid bae abid jol we Kangjeng Nabi kadinya sekina Abu Bakar problem tuan ya kunaon iya merdeka dijual kusaha Nuem cak Kangjeng Nabi bebaskeun cak nu beuli teh atuh eta duit teh kumaha kun kula mah meuli cak Kangjeng Nabi ieu saksina Abu Bakar Siddiq ieu Abdullah henteu abidnya nama sahabat ieu teh nu sok perang Badar milu nah iya dijual sama duit dijual no sekian cenah Kangjeng Nabi langsung ngabelantah dibayar deui lain mah lain abid beres cak Abu Bakar mana teh si Nuem mana teh si Nuem eta kan pikasarieun begitu datang langsung cak Kangjeng Nabi ulah sebabnya milu perang Badar ieu kaistimewaan perang Badar nu mantak eta ge urang disolawatkeun perang Badar lain lalawar teu meunang diganggu sahabat perang Badar mah sebab pernah dibantu ku malaikat ribuan malaikat guys cek Abu Bakar teh Nuem duit ka mana duit eta kan nu Kangjeng ye teu bisa teh ieu mah aku lah cek gitu ieu keur carita karakter sahabat kabelah dieuna Kangjeng Nabi asal kapanggih jeung Nuem seuri asal Kangjeng Nabi keur dieu kapanggih jeung Nuem seuri ka beneran Abu Bakar Sina Umar Sina Utsman kabeh araraya haju liwat Nuem Kangjeng Nabi seuri cek Abu Bakar teh limadza ya Rasulullah kunaon ieu make seuri inget gak jual abid Abu Bakar ge heueuh cenah kula ge asal kapagi we jeung Nuem Kangjeng Nabi teu pernah teu seuri bae cenah eta kalakuanna kos kitu eta dahar bareng hayang berkah kudu Nabi nu mayar lain abid dijual duitna dibawa ku jana Kangjeng Nabi eta batak asal kapagi jeung Nuem seuri bae Kangjeng Nabi mah ta eta teh kahibur Kangjeng Nabi ku ki Nuem